Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamirsa, sampurasun wargi-wargi sadaya. Kasugri pamirsa, mitra katresna dongeng Sunda Kang Gilang nu kajumantarakeun tur kapidangkeun di channel YouTube Kamemet Urang Sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin, di dalasan ayeuna Kang Gilang tiasa tepang dangu deui sareng kasugri pamirsa. Urang baris medar carios anu enggal, anu masih nyandak lapar atana pikasang tukang sajarah zaman baheula kasugri pamirsa. Sapertos biasa ieu carios teh ditulis ku Pak Aan Merdeka Permana, anu bukuna diterbitkeun ku Putra Pajajaran Mandiri. Naon carios anu baris dipedar dinten ayeuna dugi karengse kasugri, urang baris ngahanca hiji carita anu judulna nyaeta Kian Santang Jaya Antea. Mangga kasugri pamirsa, urang sami-sami Bandungan ye carios karyaan Merdeka Permana dina judul Kian Santang Jaya Antea. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Di dieu mah ukur sabagean teteh, ceuk Nyi Purnamasari. Ceuk Nyi Purnamasari deui eta pakaya Sunda teh memang kudu dijaga ulah raga-raga jalma anu lain hakna, komo dipake awunta. Ieu harta Sunda bisa ngajambungakeun dunya satung kebing langit, tapi oge bakal nyelakakeun dunya satung kebing langit. Ceuk Nyi Purnamasari deui. Ceuk Nyi Purnamasari putri anu jolna ti saban jaman teh memang tugasna berat, sabab kudu ngajaga kajamugaan dunya. Kitu sababna abdi ngahaja datang ka dieu pikeun nugaskeun Aceh khusus ngajaga harta di Lebak Cawene. Sing saha jalma nu asup ka dieu bari lain hakna, saumpama mireung harta balik nasina dipirekeun, sing ditorekeun tepikeun karusia harta tetep kajaga. Ceuk Nyi Purnamasari. Tur ari geus nyarita kitu males Nyi Purnamasari teh nilas Nyi Gandrung arum ngorejat reuwas. Nah cikaneh teh ngimpi atawa nyata, cenah dina jero hatena. Kasugri pamirsa mitra kaum danguan mulya tangtu bae lalakon Lebak Cawene nu ieu teh teu ngawakilan hiji bebeneran sajarah. Bawa teh dongeng-dongeng acan sokomo deui apanan lalakon Lebak Cawene mah loba pisan versina. Itu ieu ge baruga pamanggi sewang-sewangan ngan lamun mah ieu dongeng dikahareupkeun nya itung-itung jeung pangeuyeup-ngeuyeup dokumentasi lalakon we ieu mah. Syukur-syukur dipake babandingan jeung versi-versi sejenna. Ayeuna urang teraskeun deui kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulya. Sanggeus misah ti anak-anak nyaeta Nyi Gandrung arum jeung Nyi Purnamasari anu milih muruk ka tempat sejen. Rombongan Prabu Sedaraga Mulya Suralya Kancana mah cepet ngidul semungetan tepikeun ka pamustungan nama Anjog ka basisir Tegal Buleud. Bisa jadi nu disebut Wangsit Siliwangi teh diantarana nya ucapan-ucapan nu kaluar ti Prabu Seda. Ceuk paniten anu ieu nulis carita Wangsit Siliwangi teh mangrupa runtuyan omongan ti sababaraha raja Pajajaran dina waktu anu beda. Ngan ku anu nyusuna dihijikeun saolah-olah kaluar tina hiji jalma. Jiga ucapan nu kaluar ti Prabu Seda mah babagian kalimah anu ieu teh anu ditepikeun sawaktu di Tegal Buleud kasugri. Darengekeun nudek tetep milu kang aing. Kira misah ka belah kidul anu hayang balik deui. Kadayeuh anu ditinggalkeun. Kira misah ka belah kaler anu deku mawula kanu kerjaya. Kira misah ka belah wetan anu moal milu ka sasaha. Kira misah ka belah kulon. Darengekeun dia anu belah wetan kajayaan milu jeung dia.
nya turunan dia anu kena bakal marentah kadulur jeung kabatur, tapi masih nyaraho arinyana bakal kamalinaan engke aya babalesna jig gerana rindak. Meureun kitu ge kasugri yen ye ucapan teh dikaluarkeun ku Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana. Sawaktu parahu anu can rengse dijieun kalentab pasang guntur laut tepikeun ka ancur lebur Karibangkara. Kapan satadina mah Prabu Seda milih muru ka Pulau Pandita kiduleun Tegal Buleud anu ayeuna katelahna Pulau Christmas anu dikawasa ke Australia. Ceuk versi Sunda eta pulau teh bogana pajajaran kasugri. Kawas anu geus disebutkeun dina jilid samemehna yen Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana teh laju ngidul teh kusabab aya amanah ti aki buyut ingkang Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Cek versi sejarah resmi Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi teh pupus tur layona dikurabkeun di Pasir Badigul, Rancamaya, Bogor. Dina ieu versi carita Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana diparentahkeun ku Sri Baduga Maharaja pikeun milih tilu tempat. Kahiji naha muru Pananjung pikeun nepungan Ibu Ratu saluhureun ratu. Kadua naha balayar muru Pulau Pandita peuntaseun Tegal Buleud anu kiwari katelahna Pulau Christmas. Atau anu katilu titah milih muru ka Sanghyang Sirah di ujung kulon. Jigana Prabu Seda milih balayar ke Pulau Christmas, hanjakal parahu anu can rengse dijieun teh kaburuk kalentab ku guntur laut. Nya sabada ngaluarkeun wangsit inyana mah laju neruskeun lalampahan edek muru ka Sanghyang Sirah. Ngan teuing kumaha ngendakna mah di Pulau Sari atau bisa jadi Prabu Seda kungsi tepi ka Sanghyang Sirah. Sabab urang dinya oge nyebutkeun yen Prabu Siliwangi kungsi ngalanglang eta tempat ngan saterusna indit deui tur tumetep di Pulau Sari, Menes, Banten. Palebah dieu ilalakon teh geus mengpar tina babon carita nu keur dipercaya ku umum. Nyaeta samemeh Banglas muruka kaduhejo teh di mumunggang Gunung Pulau Sari, Menes. Prabu Seda nyimpang heula ka hiji pilemburan suni mumunggang Gunung Halimun. Inyana eudeuh nyamper akina nu katelahna Surawisesa Jaya Perkosa. Surawisesa Raja Pajajaran kadua tea. Nya nu matak ieu versi carita dianggap mengpar teh sabab apanan dina babon anu keur meumeujeunna dipercaya ku umum. Prabu Surawisesa teh sabada turun tahta nyaeta tahun 1535 wafat tur dikurabkeun ge di Padaren wewengkon Kabupaten Bandung. Tapi ceuk ieu carita mah henteu maot. Ngan ku sabab frustasi henteu bisa bumela ka nagara, inyana milih ingkar ti karaton ngalalana nyaho ka mendi. Mulai nu nanyakeun bejakeun we aing mah geus kojor carekna. Nya jigana ari Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana mah apaleun yen Surawisesa teh teu maot tapi milih ngabuang maneh tur dipahing ulah aya nu nyahoeun yen dirina masih keneh hirup. Ceuk ieu versi carita Surawisesa milih bubuara di tempat suni anu ayana di mumunggang Gunung Halimun. Di ieu tempat teh masing umur geus kolot ge tetap nyuprih ilmu kanuragan. Jadi sabaraha umur Surawisesa sabada diteangku Prabu Seda teh lamun basa turun tahta umurna 50 tahun nyaeta tahun 1535. Terus diteangku Prabu Seda dina tahun 1578 meureun umurna teh harita kira-kira 83 tauna. Deuk naon usul-usul aing ka dieu? Ceuk Surawisesa. Daradad Prabu Seda teh nerangkeun soal kasedih kingkina mireungeuh nagara geus teu puguh rupa. Sanes bade uar pangajak ka salira sangkan bajwa ngadegeun deui nagara. Namun isim kaula tetep butuh pangaping ti anu jadi kolot. Onggoh berat nyuhun, berat nyanggung, berat nyubadanana dina manceun tugas. Tembal Prabu Seda.
Ari sia katindihan tugas naon? Daradad Prabu Seda teh nerangkeun yen sanajan nagarana anggeus burak tapi ari ciri-ciri nama ulah leungit. Jisim abdi nuju ngawal mahkota Binokasi Sang Hyang Pake. Palias ulah ka pendaku anu sanes hakna, ceuk Prabu Seda. Mahkota Binokasi ulah dugi ka ical aki. Tapi jisim kaula oge prayogi pangaping anu ngajaga karigejegan lambang Pajajaran. Ku aing sorangan bisa dijaga sia. Hayu urang sasarangan bae uyut Prabu. Jempling sajongjongan ngan tekung sila Surawisesa nyarita. Ade aing milu ka sia, tapi aing henteu hayang dengeun-dengeun nyaho yen aing acan kojor. Pokna bade diestokeun pisan uyut Prabu, ceuk Prabu Seda. Sebut we aing mah teh Jaya Perkosa Wungkul. Dawuh timbalah uyut Prabu. Kula Surawisesa manten ti payunna kaunggul. Ayeuna Jaya Perkosa simpen di ieu kabumen Karaton Pajajaran. Singkur ngetela deui kaunggal pangun pribados jeung para jalma nu saestuna teu wantun yakin ka diri kaula Jaya Perkosa. Lengkah teu gumaya kulung leungeun sajajar. Hartina geus rea nu leumpang ka hareup ti kusruk lupa kanu silih nungtun. Sing patali patula cangreunkeun deui pi unggul jalma Sunda nu ngaraos inyakeun deui indung suku nu ngawadah ku kanyaan, nu ngawarah ku kahidep, sareng asih tinu prilakon nu aya jeung harti alam saantero. Tikula kanjeun kama balama Jaya Perkosa Sampurasun. Nya harita sabada disambat ku Incu Buyut Surawisesa gabung ka rombongan Muru Polosari. Kahareup aya tokoh anu dina versi nu nulis katelahna teh Ki Darma Sungkawa. Manehna urut anggota barisan Sarimu Pangawal Raja ngan dina zaman Prabu Ratu Sakti dituding bahula ka nagara. Ngajak kolot milu ka Polosari lain Prabu Seda yang dibela jeung ditangtayungan kasalamatan jiwana. Tapi alatan melangku banda pusaka nu katelahna mahkota Binokasi Sang Hyang Pake. Moal aya nu leuwih tangguh ngajaga kasalamatan mahkota lambang nagara ari lain Surawisesa mah. Dikawal ku urut perwira Ki Darma Sungkawa sanajan umurna sarua geus 80 tahunan. Tapi pangabisana henteu geseh jauh jeung Surawisesa. Sabab Ki Darma Sungkawa oge salela hirupna teh henteu waleh halabhab ku elmu ijen ka sugri pamiarsa. Sawaktu mencilkeun maneh di Poncolot Cakrabuana nyingkahan gangguan ti pasukan Pajajaran. Salilana tetap nyuprih ilmu kadugalan. Ari lalampahan Muru ka Polosari sebenarnya mah lain eueuh marabahaya sebab juru telik ti Banten teu waleh ngukuntit. Ngan bae sakumaha keheulna Surawisesa ka musuh manehna bisa dipeper ku Prabu Seda. Sapertos anu ku jisim kaula disanggemkeun. Jisim kaula sanes gimir di rogahala. Sanes sieun di palastra ku musuh. Namung aya nu langkung penting ti rasa kawani jeung kaludeung. Nyaeta banda pusaka nagara ulah karbut musuh, ceuk Prabu Seda. Ceuk manehna lamun saban musuh anu nyusul adu hareupan anu untung mah tang pemusuh sabab bakal haban ngintip-ngintip jeung nyieun tarekah sangkan mahkota Binokasi Sang Hyang Pake bisa karebut. Musuh teh niatna geus hayang nutup Pajajaran ulah tepikeun ka panggih atawa ka guar. Kitu sababna sagala rupati tinggal Pajajaran kudu dileungitkeun atawa kudu dijabel. Batu Sriman Sriwacana Palangkaraja parantos dijabel. Atuh mahkota Binokasi mah ulah dugi ka kitu nasibna, ceuk Prabu Seda. Ung aing mah dihakan tah kabeh oge nu ngarogoh hala Pajajaran teh.
Ceuk Surawisesa anu ayeuna mah hayang disebut Jaya Prakosa we. Sumuhun teu kedah kitu. Margi urang saleresna teh tunggal sadulur uyut Prabu. Omong Prabu Seda. Kaambak Surawisesa bisa kaberung kuno jadi incu sok sanajan ari hate mah tetep ngentab-ngentab. Kusabab Prabu Seda keukeuh nyarek adu haripan jeung musuh atuh lalampahan ieu rombongan teh kukurilingan bari neangan jalaneun anu hara-haraeun sangkan musuh bingung nyusulna. Anggota rombongan geus loba nu mopo alatan cape, mopo alatan lapar jeung hanaang. Aya deui nu mopo kusabab katarajang panyakit alatan diseureut ku sato leutik anu aya di leuweung. Jigana lamun dina zaman kiwari mah di antarana dicocok ku reunit malaria meureun teh. Prabu Seda pikeun kasakitu kalina peupeujeuh ka anggota rombongan yen bisi geus teu kuat hade misahkeun maneh. Lalakon urang ngan tepi ka poe ieu. Najan dia kabehan ka ngaing pada satia. Tapi ngaing henteu meunang mawa dina teu meunang mawa dia pipilueun. Ngilu hirup jadi balangsa. Ngilu rudin bari lapar. Dia mudu marili pikeun hirup ka hareupna supaya engke jagana jembar senang sugih mukti bisa ngadegkeun deui pajajaran. Lain pajajaran nu kiwari tapi pajajaran nu anyar nu ngadegna digeingkeun ku obahna zaman. Pilih ngaing moal ngahalang-halang sabab pikeun ngaing henteu pantes jadi raja anu somah sakabehna lapar bae jeung balangsa. Ieu omongan teh diucapkeun basa keur aya di Tegal Buleud. Tapi kase sabalan pajajaran anu beuki kari saeutik geus pok deui diomongkeun. Jawab anu masih keneh satia. Ditampi kalawan kapingahan. Namung abdi sadaya teh parantos ngasaan hirup medah-meduh balukar ayana kawijakan nagara jeung kawijakan ti raja. Ngalaman pakaya bro di juru bro dipantong alayah di tengah imah sepi paling tawong rampok. Ngajajar leuit salawe jajar sajajarna salawe leuit. Jisim abdi sadayana teh lir ibarat manuk piit anu hirup gumulang dina dahan anu dauna ngarandaka. Piraku sabada halodo entak-entakan sabada dahan gahgar taya daunan. Jisim abdi tega kitu bae ninggalkeun eta tangkal. Cek balan ti rombongan nu nyesa. Jisim abdi ge sejangiring dugi ka mana bae oge cek nu sejen. Nya sing bentes we nyaritana tuh cek Surawisesa alias Jaya Perkosa. Nah lamun sia kabeh disuruduk banteng ketaton anu jolna ti sorosowan sia kabeh teu deung cenah. Teuneng Gusti kasepuhan wani kojor. Wantun Gusti cak sia. Mun di akhir kalah nyalahkeun raja jiga ka aing pareto cek Surawisesa. Meureun mahna inget jeung masih neuteuli sawaktu pajajaran diembargo uyah ku urang Cirebon tur rakyat jadi balangsa. Surawisesa kolu di demo dititah turun tahta kusabab dianggap henteu bisa ngajabungakeun rakyat. Kalepatan rakyat tina zaman harita palias moal kaalaman deui Gusti Sepuh cek Sesa rombongan. Cak sia ku aing dicatat sia cek Surawisesa. Pamustunganana Sesa balan pajajaran teh neruskeun lengkah sabada maranehna janji moal ngadakwa pamimpin lamun aya kagagalan. Jaga tah kesehatan rombongan ulah aya nu kojor di tengah jalan. Balukar lang layeseun ku alatan kalaparan hayang nyatu. Hei, Aji Mantri. Cek Surawisesa ka hiji jajaka umur 20 tahunan anu katelahna Aji Mantri. Palebah dia oge ye carita teh mengpar tina lalakon babon sabab apanan ari cek carita pantun dadap Malang Sisi Cimandiri mah
Anak Prabu Siliwangi teh katelah nakian santang nyaeta anu diaku kujayaan tea darurupaanana sarua. Tapi ari dina lalakon mah anak Prabu Seda anu milu tepi ka Polosari teh katelahna Aji Mantri. Aji Mantri bakal terus ngalalakon tepikeun ka Prabu Seda ngutus masrahkeun lambang kakawasaan Pajajaran ka Sumedang Larang. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, sanajan bari hese beleke akhirna rombongan Prabu Seda teh anjog ke hiji tempat anu kiwari katelahna Kaduhejo. Pernahna di bumunggang Gunung Polosari di Kecamatan Menes, Pandeglang. Aya naon di ditu teh? Eueuhna naon? Lamun mangke Prabu Seda bumen-bumen di dinya, lain di hiji adegan megah jiga karaton. Tapi sakadar jaung, sakadar jang iuh-iuh ngadadag nyieun. Nya meureun ari nyieun mah rada badag teu imah rata-rata, nya pasti eta mah. Imah panggung ukuran badag dijieun tina kayu jati hateupna tina inju. Di tengahna aya tegalan kenca katuhu tegalan ngajajar imah-imah panggung. Anu ukuranana leuwih leutik, sisi kencana 20 suhunan, sisi katuhu 20 suhunan. Jumlah jamle aya 40 suhunan, nah make 40 teuing nya meureun kabeneran we nu miluna aya 40 kuren. Ari kula warga raja mah cicingna di bangunan utama Prabu Seda Permaisuri Aji Mantri Katur Surawisesa alias Jaya Perkosa oge perwira manten anu katelahna Ki Darma Sungkawa. Aing ti baheula oge teu percaya sia baruntak ka negara. Lamun aya nu ijid ka raja, lain hartina ijid ka negara. Ceuk Surawisesa bungah sabab Ki Darma Sungkawa geus mihilaan anjog ka Kaduhejo tur hideng ngeprak rakyat pikeun ngadegeun imah. Rakyat anu aya di mumunggang Gunung Polosari mapag Raja Pajajaran kalawan hormat jeung somea saeutik ditambahan ku ngalimba milu sedih kumaha henteu rek kitu sabab maranehna nyaho yen Raja Pajajaran hirup kadungsang-dungsang alatan teu boleh dibabrik ku balad Banten. Sabenerna wewengkon Pandeglang teh kaasup Gunung Polosari geus kaereh atawa diklaim salaku wilayah Banten. Ngan bae ari rakyat mah tetap hormat ka Pajajaran. Nah make kitu sabab Banten Kidul mah baheulana urut wilayah kerajaan Banten Girang nya bawahan Pajajaran. Lampahna kaasup Palanggeran hirup masih majajaran teh sanajan rencepan oge. Puseur kakawasaan kerajaan Banten mah ayana di Pakaleran. Hirup aing masih majajaran ngan lamun mah ayeuna agaman aing agama Islam nyaeta mah sangkan aing salalempur salamet we heula. Teu haban dianggap musuh ku urang kaler. Ceuk penduduk Kaduhejo anu milu mantuan Ki Darma Sungkawa ngadegeun pasanggrahan. Ceuk urang dinya pikeun kasalamatan nyawa nya mending nyalindung we ngaku agama Islam. Sabab ceuk urang surasowan ge cenah selamah agama anu mawa kasalamatan dunya akhirat. Ceuk kokolot lembur. Meureun munafik ngaranna. Yang atuh hari cek urang selama omong kokolot lembur. Tapi dahat emah teh bisa dipungkir aing teh hayang tetep babakti ka Pajajaran omongna deui. Ceuk manehna bisa jadi cenah ieu teh rasa bakti anu pamungkas keur Pajajaran. Sabab Raja Pajajaran tetep dibabari mun kacang kalak pasti dipaehan. Aing ge meureun sarua bakal dipodaran. Heueuh bae dina ukur geus sakieu kakolotan. Sakali mah aing teh hayang ngasaan kojor bumela ka negara. Ka negara Pajajaran. Ceuk kokolot lembur anu dijega nama umurna teh geus 100 tahun.
Atuh piraning Kojor mah ngan sakali nyameuceuna we dina tungtung umur Kojor teh keur bomelakan negara, ceuk Ki Darma Sungkawa. Tah dengekeun, si Darma ayeuna teh ngocoblak bener tah. Ceuk Surawi Sesa sering ngegah-gah terbikeun ka janggot bodasna nu rembay teh ngagebay oyag-oyagan. Si Darma teh pasti sayaga Kojor. Pangheulana saupama balad Banten tulus ngobrol ka dieu, omong Surawi Sesa deui. Naha Surawi Sesa alias Jaya Prokosa make nyarita kitu, sabab juru telik geus ngalaporkeun yen aya kamungkinan balad Banten teh geus manggihkeun tapak lacak Raja Pajajaran jeung isuk Pageto bakal ngobrol. Prabu Seda geus kalaporan yen aya beja balad Banten bakal ngobrol ka Pulau Sari. Itu sababna poe eta keneh karumpul pikeun badami kumaha carana nyang hareupanana. Nya atuh montong kudu disanghareupan, kabur we. Pan kitu cita-cita sia mah teh kamari ge, ceuk Surawi Sesa edeg jeung semu ngece. Salira mah da atuh raja. Sumangga pedar we kumaha rarancang dina mayunan balad Banten, ceuk kokorot lembut. Anu kudu dipikiran mah kumaha tarekah dina ngamankeun mahkota benu kasih Sang Hyang Pake, ceuk raja. Heueuh nu matak bawa kabur ku sia, bawa kabur ku sia. Ai jeung nu sejen mangajaga datangna musuh di dieu. Geus garetek ieu dampaleungeun euy. Hayang geura ngahampolan babengok musuh ta, ceuk Surawi Sesa ngasah dampaleungeun jiga keur ngasah bedog. Uyut Prabu mah langkung penting ngaping si Aji Mantri mawa lunta banda pusaka, ceuk Prabu Seda. Dibawa lunta ka mana? Ka Sumedang Larang. Baru ka Sumedang Larang? Maksudna kudu dipasrahkeun ka ditu. Prabu Seda Raga Mulya Surya Kancana unggeu, tapi halis Surawi Sesa anu warnana geus bodas teh kabireungeuh kerung. Kudu dipasrahkeun ka kerajaan leutik, jaba geus tunduk ka Cirebon. Prabu Seda Raga Mulya Surya Kancana unggeu. Teu ngarti aing, omong Surawi Sesa. Prabu Seda nerangkeun yen mahkota bino kasih Sang Hyang Pake bakal pada marebutkeun. Cirebon hayang api milik Banten, hayang api milik Galuh Kawali, komo da puguh Prabu Linggabuana jeung Prabu Nilawastu Kancana teh kungsi make. Secara waris anu leuwih deukeut mah ka Cirebon, tapi maranehna hara ka kolot. Ari Sumedang Larang sanajan nya aya di sahandapeun Cirebon, tapi teu boga hate julid ka Pajajaran. Jadi jisim kaula hoyong masrahkeun mahkota bino kasih Sang Hyang Pake teh ka Gesan Ulun, ceuk Prabu Seda. Ngadengi kitu Surawi Sesa ngabarakatak seuri. Maneh pinter Seda euy, cenah. Anu harayang kacida kalah di persabenan, tapi anu teu menta malah di persen. Lamun Banten hayang ngarebut mahkota ti Sumedang Larang hartina kudu adu hareupan jeung Cirebon. Keun we duanana sing diaradu tah. Surawi Sesa seuring ngagagak. Prabu Seda mah teu ngengklokan, teu mesem-mesem acan. Anu milu seuri mah malah Ki Darma Sungkawa jiga anu panuju kana jalan pikiran Surawi Sesa. Supados mahkota dugi bari salamet. Nyawayahna uyut Prabu anu ngawal lalampahan si Mantri ka Sumedang Larang, ceuk Prabu Seda. Anu mayunan balad Banten sawios jisim kaula. Tekedah Gusti, sawios jisim kaula we nu tanggal waler ngaberung musuh mah, ceuk Ki Darma Sungkawa. Sararea geus sayaga pikeun paeh tutumpuran. Piraku kaula keukeuh cicing. Piraku kaula keukeuh kecing, ceuk Prabu Seda. Tapi dijawab deui ku Ki Darma Sungkawa yen raja maulah gugur. Peperieun nagarana geus eueuh, atuh raja-raja aya, sabab pikeun neruskeun usaha kahareupna, ceuk Ki Darma Sungkawa.
Kasugi pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng Sunda anu judulna Kian Santang Jaya Antea karya Aan Merdeka Permana. Kang Gilang ngaturkeun nuhun kana segala peratosanana, tong hilap anu teu acan subscribe terakhir toel tanda loncengna supados teu kakantun cariosa salajengna sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Cang urang tunda heula tepang dangu di enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premios Waluya Dongeng Sunda.